Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aqulul gosli ari sakurang-kurangna mandian mayit ta'mimul badan hibil ma'i eta ngawalatrakeun badan mayit ku cai. Wa akmaluhu jeung ari utamana ngamandian mayit ayag sila sawataihi nyaeta kudu ngumbah kana gogoreng dua mayit. Gogoreng dua mayit teh hiji kubul kadua dubur. Kudu diheulakeun diberesihanana. Wa ayuzilal qadaro min angfihi jeung kudu miceun kana kokotor tina irung. Diberesihan pangambungna, pangambung mayit. Wa ayu wadiahu jeung kudu ngawuduan ka mayit. Wa ayad luka badanhu jeung kudu ngosok-ngosok kana badan mayit. Tetapi ngosok-ngosok di dieu teh kedah lalaunan sabab urut kaluar ruh tina badan teh nyeri. Jadi kedah lalaunan ulas disarwakeun jeung ngosok-ngosok jalma hirup. Bisidrin jeung ngosok-ngosokna kalawan sabun, kedah make sabun atawa nganggo daun bidara atawa lamun nu gering tos lami masok bararau bisa dicampuran bubonteng anu tujuanna supaya leungit bauna. Wa aya subal ma'u jeung kudu ngocorkeun kana cai ka mayit. Wa aya subal ma'a alaihi jeung kudu ngocorkeun kana cai ka mayit salasan kalawan 3 kali. Pertama dibanjur dikocorkeun eta cai kana sakabeh badana awakna. Tuluy disabunan, tuluy dikocorkeun beresihan. Tuluy nu katilu beresihan deui bisi aya keneh cai sabun anu can bersih. Jadi 3 wangsulan. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.